Ayo kita meluncur baraya, meluncur dari ka, dia ya arah Pasir Bogor di jelajah Sinangkarta. Nah masih kadieu jalan nate, ayo nu kadieu ye. Jalan nate anu arah ka Pesing. Anger berjalan model kieu tiba heula ye. Aduh. Can dibangun wae aduh. Can dibangun wae, Bapak. Mudah-mudahan cing enggal dibangun ame raoseun. Cing aya milikna pengajuanana cing ye proposal cing berhasil. Ya urang mah sakadara ieu nya ngajengkeun ban pemerintah urang anu masyarakatna ngadoakeun mudah-mudahan cing tereh dibangun ya duh. Da seueur ieu teh nu langkung ka dieu teh aslina. Tuh. Akses teh jalanna hirup ya teh. Cipongkor tiasa ka dieu. Ka Cipongkor tiasa ka dieu. Ka Cipongkor ka ditu na teh ka mana? Ka Cicenuk ka Cicenuk heula nya. Cipongkor. Sampai Cianjur ge bisa lewat dieu. Lewat dieu nya. Tuh mudah-mudahan we ye tareh dibangun nya. Duh. Kaoseun jigana ye. Da usum hujan teh kieu cing. Ye jalanna arah logak kieu ye. Oh, beki hujan mah beki ieu beki jero logakna. Mudah-mudahan we enggal dibangun. Kanggo urang dieu, urang Sinangkarta mudah-mudahan cing sarehat sadayana. Sarehat barokah usia, barokah rezekina, dimudahkeun segala urusanana. Aduh. Beki jero da geuning hujan mah barayanya jalanna teh euy. Ieu teh arah ka Cipongkor baraya jalan dia ye. Jalan Pesing disebutna teh. Pesing. Aya Pesing, aya Pesing. Di Jakarta mah Pesing. Aduh. Baraya komo di taneuhan aya taneuh koneng kieu aduh. Aduh beki leueur we ye. Tuh. Euy. Lumayan baraya euy. Leueur. Made ayeuna usum hujan di Bandung Barat teh baraya. Hati-hati Mang. Mang Deden sampai motorna ya uplek-uplekan kieu. Kana lobang agak bres wae baraya tuh. Aduh. Waduh. Lu hati-hati lewat dieu mah baraya. Hati-hati. Heeh. Soalna loba lubang tuh. Iya. Tuh, jalan. Hati-hati we, Baraya. Ini arah kemana ini? Kamari mah ka dieu ka Gunung Sangar ka dieu itu. Ayeuna ka dieu ulihkeun. Arahna teh urang ka ieu Pasir Bogor Baraya di jelajah Sinangkarta kaleresan teh nya bade ngabuburit nya Mang Deden. Iya. Ngabuburit berburu tajil sekalian. Kaleresan tuh. Hati-hati euy. Berburu tajil sama euna teh wayak kieu mah sedang kemungkinan mah geunaheun wayak kieu teh berburu tajil teh sabna jam-jam sakieu rata-rata baraya. Tapi da ayeuna teh es mah teu pati yang dadanya hujan sabna baraya teh jarang es mah. Nah di sepil ayeuna mah jalan dia baraya masih kena di Sinangkarta ieu teh baraya. Hoyong tembus ka ditu cenah ka Pasir Bogor masih di Kecamatan Sinangkarta. Tah kamari mah ngeblok teh ka dieu ieu baraya tah. Tah ka jalan dieu tah ka ditu tuh. Ayeuna mah ka dieu bari euih ka Cipongkor baraya. Biasana lewat Cicangkang, ayeuna mah lewat dia Cicenuk. Ieu ka Sinangkarta ka ditu jalan teh baraya. Urang mah lurus we ka dieu ieu. Di payun teh aya jembatan nya Mang Deden. Jembatan. Aduh. Ka jembatan naon ngaranna mah? Ngan ka dieu mah emang caina cing buyumang. Tuh. Hati-hati. Caina lumayan. Anu ieu mah tos didandosan, alhamdulillah dicor tuh. Pas tanyakan ieu raoseun nuhun pisan. Mudah-mudahan we tiasa dicor sadayana. Ieu teh jembatan. Ieu lama aya longsor kana naon dia rada ditutup. Tuh.
akses nanti ka dia ya baraya di Jalaja Sinangkerta masih nanjak baraya tah eta mah ka Babu Salam ka dieu teh ka dieu biasa ke danau kerobokan ini ke danau kerobokan tiasa urang mah lurus we ka ditu arah nate arah Pasir Bogor baraya pasti orang dia mah loba anu ieu konten kreator anu sering lewat jalan dia ya. Mudah-mudahan konten kreatorna kurang dia sing sarehat, sarukses pokoknya namanya. Nu can FYP mudah-mudahan FYP nu can bayaran cepet bayaran pokoknya mah lah. Oke, kanggo urang dia ya sing sarehat sadayana barokah usia barokah rezekina pokoknya namanya. Jalan eta aya dirinya geuning tuh. Cicenuk mah Cipongkor lurus, Cicangkar mah belok ke kirinya. Urang mah nu lurus we baraya. Arahna arah Jenuk. Aya motor dan eta rada ieu ganeng rada paneuri wae urang sok tina ti heula. Kelak awas motor. Lah. Jalan baraya euy. Yuk. Awas motor jadi. Kayak keneh jadi. Yuk. Tuh jalan baraya euy. Lobangna galede ayeuna mah cing kuyumang. Mudah-mudahan we engal dibangun. Biasa jalanna lecir ame raoseun baraya. Kanggo urang dia oge ya urang Pasir Bogornya deh. Sadayana urang Pasir Bogor cing sarehat barokah usia barokah rezekina. Punten dia ngiring konten jeung Mang Deden. Ngiring konten kapal dia ya. Tuh udah raoseun kapal dia teh baraya. Masih suasana ge sejuk. Aduh. Hati-hati Mang. Masya Allah jalan ya. Itu aya pasantren di Payun teh baraya teh. alah Can eusian juga nama. baca Mudah-mudahan we cing dibarokahkeun ya nu gaduh pasantren ilmuna rezekina. Masuk ka Pasir Bogor. Di Pasir Bogor Kecamatan Puncak Sari desa gitu desa ieu mah desa Pasir Bogor Maria masuk ka desa Pasir Bogor urang teh di jalan utama ieu teh tos hujan juga nama baraya euy. Oke di ditu di Payun urang sepil desana baraya. Kamari ge nyepil desa Buninagara. Ayeuna mah desa Pasir Bogor ya. Jigana jelajah terakhir Pasir Bogor, jelajah terakhir baraya. Kamari teh Buninagara, ayeuna teh ieu ya hiji deui Pasir Bogor. Mudah-mudahan we warga Pasir Bogor sadayananya cing sarehat, barokah usia barokah rezekina, dimudahkeun segala urusanana. Di dieu ge baraya aya pasantren ageung ieu teh ieu nya. Nurul Iman. Mudah-mudahan bangongnya Bangong pun guru bener Pak Haji Jejen sing sehat barokah usia barokah rezekina dimudahkeun segala urusanana pokona mah tah ieu pasantren teh bangong teh tah ieu ka palihanap dah. Nah ka ditu mudah-mudahan we anu malah santren cing sarehat janten murah kali nu soleh tur salehah tah awas hati-hati tah. Jadi lu desana kaliwatnya. Rajan depan Encannya. di depan Dan di depannya. Eta mah keur koperasi merah putihnya, Mang. Aduh, kena kieu baraya. Udarana teh sejuk baraya euy. Tah ieu desa nama baraya urang sepil, penting tah ieu desa tah eta desana teh baraya. Urang mah lurus ka ditu. Arah Pasir masih kena arah Cijenuk baraya. Jalan ieu mah pasti ku konten kreator ge seueur kalewatan. Sarna sering baraya anu lewat jalan ieu mah
anu arah ka Cipongkor pokokna mah di Sinangkarta ka dieu lewat teh nu paling caket mah. Sama lewat Ranca Pangmor ada tepi baraya. Awas. Nah. Ieu ya ge pasantren oke ya baraya ya. Dia mah seueur pasantren sama-sama. Heeh. Nah. Tuh, pasantren hungkul di dia mah baraya arageum. Can di belokan itu pasantren teh. Tadi dia ge aya di Cimahi Merang di Payun. Tadi dia ge aya nu sok tainan socanya. Matoto nu sebatna teh di Malanang teh di dieu. Anu sok ngobatan soca baraya. Maoyom, lima toto maoyom tabaraya. Duh. Mudah-mudahan aya keneh kitu maoyom. Aya mah mudah-mudahan cing sehat walafiat barokah usia barokah rezekina maoyom. Ayeuna puputrana meureun nya tos sepuh aya ya ka dieu nya. Oh itu mungkin. Tah ka dinya baraya. Mudah-mudahan maoyom cing sehat. Tah ayeuna mah ka dieu teh baraya aya caket ciptir. Aya di dieu teh aya bidan. Bidan tos kakoncara bager. Tah bumina teh eta bidan wulan mun teu salah mah baraya tah. Tah bidan wulan teh ieu baraya. Tah ieu bumina tah urang mah belok heula ka ditu baraya ka pasantren sakedap meureun nya urang ame teu penasaran tah Ieu pasantren mana cenah ieu teh Ponpes Palahan tah baraya ka Palahan ka dieu tuh. Belok heula ka Palahan. Si hoyong apal ka dieu. Ka Palahan heula. Pemandanganna bagus, Wan. Tuh, biasa pemandanganna sae. Bagus. Pemandanganna sae nya. Tuh, Mang Deden. Mantap ya, Man. Mantap. Nah, tah ieu Palahan teh baraya. Tah ieu Tuh, ieu teh Palahan baraya santri unggul ya. santri unggul. Aya seueur teh. Oh, ka ditu enakeun kieu tuh baraya tinggal pokoknya mah kiri kanan anu ada Kapalahan mah ieu hungkul pasawahan. Oh. Raoseun kieu tuh. Pokoknya mah enakeun baraya nya Mang Deden telikeun. Ih, mantap pisan tuh. Lagi musim panen. Musim panen gitu nya. Iya baraya. Ieu teh aya di Pasir Pogor. Kecamatan Sinangkerta, Kabupaten Bandung Barat. Nya arah pasantren Palahan baraya ieu teh. Terus terkenal di Bandung Barat mah. Pemandangan lagi sawah modelnya. Luar biasa pokoknya mah masyaallah indahna pokoknya mah ieu. Cocok ya mah keur ngabuburit ka dieu mah baraya. Menikmati suasana sore yang sejuk tuh. Nah, ieu sepi lah ini baraya ka dieu teh. Bila yang terang. Tuh aya murang kali beureung ngalangkung gitu. Itu. Ya teh masuk ka ditu meureun ieu teh. Tembus henteu ya ka jalan deui. Untuk Masa kudu balik deui atuh baraya ieu mah. Sampai ka dieu meureun baraya Geus teh aya abus. Aya jalan mah gede. Arahna teh masih ka dieu ye. Ka arah Palahan ieu teh. Tuh, baraya. Ka dieu mah malah masuk mobil masuk mobilnya baraya. Tapi asa masuk deui teh aya pila naon teh baraya nya. Tuh alus kieu ye. Enakeun kieu ieu gerbangna tah. kita kena Teruskeun heula tuh ieu mah nya kelas kedap baraya. Lanjut baraya, ieu masih di Pasir Pogor nya Mang Deden. Ieu teh jalan anu di jerona baraya. Urang ka luhur ieu. ka Cikalem. Ka arah Citalem ka dituna teh baraya tuh. Pondok pesantren Darul Fikar. Tuh ieu aya pondok pesantren ka ditu baraya. Urang mah lurus baraya ka ditu. Arahna teh arah mana Den ieu teh posisina teh? Pasir Terep baraya. Tuh aya eta sagalanya. Asa kantos ka dieu mah baraya euy. Kenangan kieu jalan nama sae. Pada masih menikmati ieu mah. Menikmati suasana di Kecamatan Sinangkarta, Pasir Pogor baraya.
browseun tos dicor mah baraya diklikeun. Nah ieu teh ya lemur naon baraya, coba komen anu apa mah baraya lemur naon ieu ye Nah, pas aya ieu nanti tuh di palahan tah ieu naon pesantren. Wah ya masjid di dieu tapi saya jalan mah baraya aslina nanya terus. Oh iya mah anu tembus teh ka Cicenuk baraya. Lain ka kiri ka dieu. Eta harus kenala. Oh ka dieu baraya tah arahna teh Ciraya. Ieu mah geunaheun kieu jalan ke baraya aslina. Masih kene di jelajah Nangkarta ieu tembus ka Pasir Cireup arah Cicenuk. Masih kaluhur baraya. Arah pulang ya maksud teh nanya kieu baraya tanyakan lagi baraya hampir-hampiran teh kuat motor ge baraya kieu mah aduh nangeuk kieu baraya tuh aya roda ban tilu ya masih akang ieu mah Kang kan dia mah kejeburan deui maklum jalan lembur ieu mah baraya tuh aduh suasana perkampungan baraya wah masuk ke kebun awi wah terabas ke kebun awi baraya tuh ieu mah nembus teh engke kali itu ka Cicenuk baraya nah Sora Tongeret. Nah, ieu mah jigana tos Cicenuk den. Nah, tembus teh baraya ka Cicenuk ka dieu ye. Tuh, Tongeret nage raeng ye. Mun teh salama ieu mah tembus teh di eta Giriwangi naon den? Heeh, Giriwangi. Sabna ieu tos kabawa ka Cicenuk baraya. Tuh. Bawaan nanti ke Cicenuk. Tadi berarti perbatasan mah tanjakan anu itu masih Pogor. Ayeuna mah urang ayeuna di Cicenuk baraya dua aya lapang nih atuh tah. Alhamdulillah ka dieu mah tos sae arahna mah. Wah, geunaheun kieu jalan kecil. Ya teh tembus teh urang teh pas deket desa baraya nyeren deket desa baraya tembus teh tah tak kedap deui tembus ka caket desa Cicenuk. Nah coba ka dieu ka dieu desa teh dipayun tah. Nah desa teh ieu baraya tah eta desa urang mah terus ka dieu ye belok kiri di depan belok kiri deui di depan celah den